Jadi untungna umat Kangjeng Nabi mah dosa sakumaha loba ge dihampura bae. Beda jeung umat-umat sejen, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Diberi peringatan 3 kali, lamun geus 3 kali diberi peringatan tetep wae bergong, ku Allah diturunkeun azab. Umat Kanjeng Nabi mah nya dosana geus 700 kali. Tetep we ku Allah diampura. Iyalah Kanjeng Nabi mah rahmatan lil alamin. Naon sababna? Sabab Kangjeng Nabi mah memeh aya makhluk Allah. Mana makhluk Allah teh? Aras, kursi, surga, neraka, lauh mahfuz, jelema, hayawan, bumi, langit, tatangkalan, bangsa hayawan-hayawan anu di laut, gunung-gunung, kabeh makhluk Allah. Cahaya Kangjeng Nabi 50.000 tahun eta geus aya. Iyalah kahebatan Kangjeng Nabi 50.000 tahun can dijieun cahaya Kangjeng Nabi geus aya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki